Baku da indung sihana marek barang gawe teh sok tara anggeus rek ngagoreng lauk nepi ka teu jadina da minyakna teu aya. Ayeuna mah urang bongkar balanjaan titipan we tadi nitip ka etehna sihana. Biasa we etehna nuju balanja sakalian nitip da di toko ageung mah geuninganan hargana teh rada mirah. Entos ngudulkeun balanjaan mah ayeuna lanjut urang ngaluarkeun lauk. Tapi sihana ningali ciki langsung we nyuhunkeun deui ciki. Ayeuna mah urang lanjut we nyuci laukna. Ieu teh lauk kenging meset tadi pagi di tukang sayur hargana teh 35.000 sakilo duka pamiarsa di tempat pamiarsa sabaraha sakilo lauk nila. Alhamdulillah lauk nila na tos dibelahan janten teu bangga teuing ngabersihanana. Entos we marsihan laukna ayeuna mah urang lanjut we ngahurungkeun kompor urang ngagoreng laukna tapi pas ditingali minyakna teh teu aya. Ari indung keur ngudumel sorangan teh biasa we sihana mah sok kepo naon cenah mamah tungtuna mah ditingalikeun we minyakna. Ayeuna mah ku abdi teh langsung we diajakan ka warung. Caritana mah ieu teh euih meser minyak tapi kat seueur babawaanana teh tugas sagala aya. Biasa we nya eta ieu titipan deui ti enekna tadi tos balanja deui ka pasar. Nitip eta we mantega sareng kacang 1/2 kilo sareng deui basreng kanggo insyaallah pami panjang umur mah kanggo lebaran. Da abdi mah kieu ninganan kueh lebaran teh nu ararasin sanes kueh-kueh jiga batur geuninganan. Nya eta pami ngadamel mah abdina teu tiasa sarengna deui olok teuing modalna matakan entos we nu kieu.